itu sih tujuan dia. Nyata. Mana lah? Tar aja. Kan mentalnya bersih ya. Kan bukuan dia dibeli nulisnya. Itu aja taruh nelpon. Oh, jadi itu telepon. Itu aja gue. Aku aktif nana. Oh, Pak, anu bisa diincar lah hiji. Mana? Anu eta teh ya. Tapi Anu eta teh ya. iya. Tapi aing sih. Mana? Ya be. Kepo. Atuh kajinnya, pacaran dia. Lu apa malu? Atuh kajin. Ih, lah nggak penting lah. Balik lah. Ngojok tadi kek, ngus tunggu tadi. Aing balik ya. Tadi kek. Pusing aing nih. Asana nempo status palamer kabudi. Eta. Garulis bikang na aing mah. Aduh. Nasib aduh kamu banget. Balik ke mana, Neng? Balik, aja ketemu. Oh, Gua ayam mau ngadep mah ih. mau lagi mana? Astagfirullah. Seteganteng mah ya. Sebut mau ngai. Aduh, kacau. Si mana Usna ngabrak bae lagi imahnya. Di imah ngaji naon bulan puasa ulin bae. Sira ka imah penting. Malam udah bayar mah. Aduh, dah. Mah. Terus tarawih kieu kada selamat teh. Cobalah ngopenan bikang lah. Sugan bisa diulinan lah. Nomor saya. Halo? Halo, Neng. Neng. Ada itu di mah. Rehe emang kunaon? Atau lawan Rai mah. Kadinya ulin kajen. Kajian baik. Biar kunaon? Atau biasa ulin kadinya, ulin Rehe mah. Oh, gerak kadi baik. Iya, oke, siap. Oke, daguan ya. Usna lo teleponan bae penting, geura molor. Oh, Mak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap. Bisa ulin ya nama lah. Daripada kibai keresal. Ulin lah Ma, ulin lah ma. Laku ya. Celana yang mana ya? Oh iya. Tapi mana? Bisa ulin ya nama ke awewe. Dan jomblo deh pokoknya mah lah. Mak, kemana deh, Mak? Mak? Kemana ya, Mak? Minta izin lah ya. Aduh, kan bae diri doan lakukan awewe. Kemana Iman? Biasa, Mak. Rek izin lah ya. Kanjang. Minta ridho heula, dan ieu bae laku lah eta mah. Ya, Mak. Oh, siapa itu? Cobain. Sengit. Aduh. Laku enak main. OTW. Selah. Oh, ulin dulu ya. Oh, nyade. Oh. Laku enak main.
Lah. Jang. Sari, mana itu? Serapi gitu, curiga ini. Bahaya. Malah lompat. Samperin poin. Di luar meja macam sare. Ongges. Di meja. Arnold. Neng. Seberang tukang gigit. Ada kayak rasa teh. Rasa naon? Strawberry kita pas berem teh berem. Nyaw. Geus enak mah gimana? Nah, kapulah. Kurang Sarimi. Oh, gitu sih Sarimi. Gannya. Arek mengungkapkan ya. Kekap kenaon? Agak banyak ngomong nanya. Ada berapa? Udah ketiknya. Oh, benar kali. Dibikeun jadian ku aing sia jomblo we sia mah geus. Eta udah detik ngaganggu bae. Oh, ih. Nyoker ngeunah. Lah, begitu iyalah tadi ieu kan tenge. Nama Saha itu nambah petasan. Asia, nan cecak lantan bae geus penting kieu. Dira ka imah. kami eta tadi aya tomongan. Tongo di mana? Tongo. Penting kieu. Geura ka imah geus penting. Sia. Arti nama ngajak pus. Eta umi galak. Akan dilen, akan batu lain. Lain kan combro. Oh combro. Geus na, geus penting. Geura ka imah. Eta lalaki temananan, ulah ditemuanan. Geura ka tutunduhan. Ya, geura ka imah ayo. Geus penting. Oke, mah mun ka dieu mau naon ke? Balap. Oh, oke malah. Lan eta fokus ke marang kuda bae mah. Biasa Oke. Waduh, beneran panas ya. Seru ya. Hantem panas. Eta kenalan sia. Teman. Sia mana jeung membagu kayaknya. Neng. Ulah daging naon tara jeung mah kitu. Geus gara kacero. Batur mamikra semakin hosanya. Emang geus teu percaya ya ka budak ya. Ulah daek keneng ka jelema kitu cuma melo tama. Bang, Gara balik. Gara kacero neng. rawa neng ka jero. Nah, ngalahin jelema kitu Saya uling ka dia. tuh, mah, buku iya. Jangan kenal baik tuh. Aing masih jeung ngopi ulin muka. Dulur aing sama. Bang, ge, urang bae ge. Karena bulan puasa ini. Bae emang ada malah. Alun Puasa, teh nama sia. Lebaran Untung ada bulan puasa saya na. Kira kali itu saya. Apa? Ya.
Haji PA. Monyet sia. Geus kan ulin geus ngelunjak deh kai. Itu bae tata budak eta mah. Bangsat banget. Geus mau minum kos kamarang udah bae. Tambah di Haji PA. Aduh, aing. Jomblo deui bae ieu mah dah kain mah. Kira menang bokina aing mah. Epoh lah. Or